Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para kiai tici santri, Kiai Haji Daud, berikut Kiai Haji Jamaluddin, mungkin bertanya-tanya anjeunna aya hadir di dieu ulah aneh kusabab almarhum Abah Sim Kuring nyaos disekong babarengan jeung lanceuk Ki Bustomi nu ngaranna Kiai Haji Damini. Kuring menang cerita langsung ti Rama Sim Kuring. Otak ulah aneh kumna para alim ulama nu hadir di dieu, mudah-mudahan baik zuriat Kangjeng oge para alim ulama, para asatid urang sadayana kumpulna di dieu, mudah-mudahan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala, aya di bawah kukumpulan, di jero kukumpulan para solihin, para aulia-aulia Allah, di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haul ieu haul nu ka-12 nu teu aya rencana sama sekali digede-gedekeun teu, lain teu rek ngahormat, tapi kulantaran di dia aya haul Tuan Syekh, jadi atuh rek disederhanakeun, khusus keluarga musyawarah. Ti hiji mencit kebo, datang kedua, datang katilu, tahun ieu 5 genep balah, tahun ieu teh genep bangunna moal dahar kabeh genep gaya. Lain terek ngahormat sekali deui kapun bapa, tapi ulah aya rame 2 kali maksudna, tapi dikersakeun ku Gusti atuh kos kieu ayana nyangakeun sadaya-daya. Jadi pun bapak ngaos disekong, waktu disekong babarengan jeung kakakna Ki Bustomi Kiai Damamini. Eta dongeng Abah kula nanyakeun aya Abah si bareng teh jeung Ki Bustomi, bareng sakeun dengan Ki Bustomi mah belah dieu, cenah Abah mah barengna jeung kakana. Waktu keur kakakna disekong, Ki Bustomi sok ngiriman make calana pendek sakieu, ngirimanana ti santri tah ka sekong, sampingna ge dikatak-takeun beasna dipanggul ka dieu, kopeah da miring, datang ka paeh ge miring Ki Bustomi mah kopehan, datang ka maot ge pembawaan asli teh mah dipanggul tah beas, datang ka sekong mana kakak aing tah langsung digubrakeun tah beas ti Abah aing balik deui. Ngirimanna kos kitu jadi kiai lementang kege mun ngiriman anak kitu habak deh. Turutan ieu mah ngiriman anak diisapan diceungceurikan moal bisa ngaji sia, lain deui jeung sakola mah santren mah sarua jeung miceun anak ulah balik-balik sia aing teu ngaku ka sia mun sia can bisa maca ikna kitu kuduna. Ieu mah diceungceurikan kagarake datang kapan pulang ya, yeh heran mondok si kos kitu. Tuan Syekh Abdul Qadir mondok masantren di negara Jelan teh Iran, Persia, masantren ke Baghdad, terbalik deui nya mah, terbalik deui langsung mah nu mantak boga gelar
Abdul Qadir Al-Jailani teh Iran mentak dibawa Al-Jailana henteu kieu henteu Abdul Qadir Al-Baghdadi henteu kulantarannya na urang Jailan Iran dibawa Al-Jailana abeh ka aku Iranna ulah diaku ku Baghdad akhirnya diaku ku dua negara nya Baghdad ngaku nya Iran ngaku mantak naon atuh ku ari ge masantren ulah balik-balik baheula mah loba nu masantren teh masantren teu balik-balik beneran tuh mah 10 tahun teu balik-balik barang balik mawa anak 5 salah sahijina tuh iya tah Ki Subandi mal bejakeun tapi anak nanu manang ke bae kereh maot wasiatnya anak aing adi ditu cenah loba teh kiai nu kitu tah barang ngap-ngapan teh bebeja ka pemajikanna wasiatnya naon bah cak anak-anak dulur sia lain di dia doang nggak geter-geter dah cak mana di mana deui hampurannya cerik ya teh paeh ngaranna ge di anu hiji ada dulur sia kabeh sing adanya atuh dihitungan teh bener rempan Ki Subandi besi kos kitu tah kabelah dia lagi Bustomi ge terus pasantren di Sekong di Kiai Prawira salah sahiji putrana ngiring ayeuna tanu di Payudun Simkuring ieu putra Ki Prawira nu bungsu alhamdulillah baheula cek abah masantren bae nya mangga masantren ngan nganjang wae di nu ieu mah hiji atuh cak abah kula jinganan atuh kula mah diterang-terangan we bener bae bener geus kos kitu bae beureunan nanti ditunangan alhamdulillah nu neruskeun di Sekong nya anjeunna nganjang ge bisa neruskeun mah masalah jadi hubungan Bapak Simkuring jeung Ki Bustomi luar biasa nemanta kaol kula pernah diutus ka Cisantri ondang los coba cedak Ki Bustomi begitu kula ka ditu atuh luar biasa nyambutna artina nalikeun nyambungkeun pertalian waktu ke rumah santren nyambung luar biasa ngobrol uplek atuh ngaranjeng babaturan ieu pohara hubungan Cilongok jeung Cisantri lain kakara kiwari tapi di zaman almarhum dihijikeun di pondok pesantren Prawira Sekong dugi ka ayeuna alhamdulillahirabbil alamin terus nyambung jeung Kiai Jamaluddin mah putra daripada Mama Ujang Solok Jengkol nikah ka putra Kiai Haji Abah Haji Daud ieu adalah salah sahiji mantu Abah Haji Bustomi jadi regreg urang di dia alhamdulillahirabbil alamin kitulah ala kadar besi bertanya-tanya naon kitu ngaranna sekat jurang pemisah antara Cilongok jeung Cisantri ti baheula alhamdulillah malah Abah Simkuring sok sering ngajurungan masih dek ngaji nu ka ditu masih dek ngalugot ka Ki Bustomi ka ditu tah eta sering mentak loba nu ngaraji ka ditu ya alhamdulillah ke ti ditu ka dieu deui ti dieu ka ditu emang santri mah bloon dia ka ditu ti ditu ka gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah malam ieu Simkuring bunga Haji Supari rek ngadatangkeun Habib Nopal ti Bandung alhamdulillahirabbil alamin mun ditambah di setengah jam deui asa moal bisa baliknya na tadi ceramahna tambah di setengah jam deui digotong asana kenceng teuing itu mah masalah sih ai kuat bajarna Simkuring ye teu bisa kenceng lantaran keur flu ieu mah alhamdulillah lamun tadi kenceng jasa Simkuring mah deuk kendor lantaran kenceng jeung nu kenceng atuh pabentrok nu kenceng mah biasana ge ngaduna jeung nu leuleus jadi boga anak mungkin ka ditu mah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah hanya sekedar mengenang ayahanda
inti nama adalah merupakan mauizoh, dorong doa besuk kapun rama khususna umumna ka para guru-guru termasuk guru-guru anu ku anjeunna di alap kitu kene guru-guru simkuring termasuk dicaringin Abah Haji Usup Kiai Abah Haji Usup ta eta guru salah sahiji guru simkuring. Terus tadi nyambung ke Sukabumi ke Garut guru simkuring seueur alhamdulillah mun dihitung boga guru 40 guru simkuring 40 nu mantap tenang kurang make nu ieu aya nu ieu make nu ieu aya nu ieu make nu ieu aya nu ieu geus pokona mah guru pake kabeh geus ngeunaheun di loba guru mah nya para jamaah mantap tadi cek Habib Rozak ijnah bisaan jasa hari babacaan tak kerujeng nahu kayak ngomong ijnah hari baca tak kerujeng nahu di borgol bisa kuainya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah